kerja sama na aing teh masyarakat teh kumaha sia teh aya kakompakan eueuh. Oke, aduh ya tugas rek nagihan 17 Agustusan ya aruh di imah we kemarin mah nenganan keur garawe ku disusuai mah kapaksa ka kebon ya bangunan araya di karbon da aruh di imahna mah aduh gawe teripu euy mana tala aya ieu di aya nu tangan teu kecacai atas teh haus aduh. Si Ebit euy tagih heula ka si Ebit di dieu Sekakar kenaon ka dia tuh mau bukunya. Bet, keur naon maneh? Biasa we kalau ieu keur kokoret tuh lega tuh. Oh, kokoret. Lain urang teh ieu ditugas ku ketua ieu teh keur memeriahkan 17 Agustus cenah menta-mentaan. Oh, gitu. Heeh. Nah, atau kalau nyusun ke kebon tuh. Hah? Macam ini ke kebon? Heeh, pan tadi ge urang ka imah heula, pajar teh ceuk tetangga di dieu teh di karbon cenah mata urang disusul ke kebon gitu. Kumaha ieu? Arek memeriahkan urang. Hampura we ka, urang mah bisa ngebantuan, mau bisa nyumbang. Nah, kunaon mah kumaha bisa nyumbang? Tuh ka jaba urang mah jelema balangsak. Ieu ge pagi gede gawe ku sorangan. Iya. Ripuh. Batur oge loba jelema balangsak keukeuh we ai kana kemerdekaan mah batur oge marere. Maksakeun, piraku mah itu boga pisan maneh babanget pisan. Naon lah, pakai memerahkan Agustusan segala. Naon? Kernaon sampai pakai memerahkan Agustusan segala. Goblok, sugan tak eta jelema teh pikiran teh nu sumpah teh nu kitu patutnya eta. Anu memerahkan teh bagi adu jelema boga, anu bagi duit, ayo urang mah kan balangsak urang mah ka bagi adu ge aduh, geus kesorangan urang mah. Sabar teh insyaallah mah merah geus tong lebakeun mangkong akhir nagihan ke belah pasir, teu balai geus sia mah meni mung maksakeun sia mah. Ada hayang rame mah Agustusan, danana pake duit sorangan we. Ulah hayang ulang ajak-ajak ka batur. Goblok sugan, atuh moal aga aing nagihan aing gableg mah, pan aing supaya kerja sama na aing teh masyarakat teh kumaha. Sia teh aya kakompakan eueuh, ari kitu mah sia teu beres. Hayang kudu mendanjak galang ka urang segala rupa. Boga aing teh gableg duit. Atuh moal aga aing duit keluarga kieu gableg mah geus ku aing ditanggung sorangan goblok geus mah mere mah geus lah. Ngalebakeun wangkong gandeng. Aing teh gableg duit bah. Ulah hayang memberiakan, ngajodoh gue aja kos aing. Geus lah, ai moal mere mah sia tong ngalebakeun wangkong, kitu kieu geus sia ngajerog sia mah lah. Mali tagihan deui ku aing moal sia geus sia. Balai. Jor lah mantau ka ditu. Angus teh bener sia. Mantau sia ka itu goblok sia. Teu ceug sia ka. Meni kudu we, urang teh nyawa aing teh gableg duit oge. Ben isukenes mantau ka derek naon euy? Lain aing teh bayar iuran teh ya. Iuran naon? Iuran Agustusan kemarin diomongkeun ke mata pusing ka ge. Oh, nah memang mana boga. Aya duit mah saeutik. Oh, tapi ulah sok jeung araek barang berena jeung urang mah. Urang arama mung moal narima. Kudu ridho pokona mah. Sabaraek mayarna. Tah aya duit 10.000 ya. Naon? 10.000 duitna. 10.000. Heeh. Astagfirullahaladzim mahi kana naon duit 10.000. Tadi dina target teh 50.000 sia teh. Ayo urang boga duit saya cuma sakit Kang. Kana naon kitu patut 10.000 keur naon coba? Duit 10.000. Iya Kang, ya ke menang belaan kukorehan boga duit sakit teh. Nama umum jeung batur tuh bitu batur yang tak anu 30, nu 40, nu 50, aya anu 100 oge tanu mere aya eta ngan 10.000 eta mah naon? Mere eta mah 10.000. Akang sama bogana cuma sakieu tah, duitna tah. Duitna tah 10.000 atuh rek mahi kana naon sia teh Ebit ya teh. Duit 10.000 mah. Ieu ge nyata Kang itu boga duit sakieu teh menang kukorehan urang teh teh. Bilang kumaha yang ieu yang bener ka Agustusan teh ya. Nah, maneh mah jeung ara masalah aing mah geus gadag deui ku sia tah duit mah. Keun bae teu dibareri ku maneh mah geus bae deui ka itu. Maneh mah kaciri dah kita tadi ka adat-adatan wae. Lain kitu rek barang bere mah jaba saeutik jaba jeung gede adat. Jangan lah, aku tuh mau kerja itu koyo dibagi kena rokok. Ajar teuing barina oge, tuh jelema teh kitu matakan oge. Batur 50 ya jeret 10.000 na nahawanan sia teh. Teu mikir sia mah yakin. Syukur teh digalag bah, koyo dibeli kena rokok, kena kopi we aing mah. Geus gadag lah duit sakitu mah beulikeun bisa kana rokok ka itu. Geus bejakeun ka RT geus tong di aku warga di dieu kitu sia mah. Teu mikir sia mah mere 10.000 mah teu make kana cangkir-cangkir acan sia mah. Beda ti batur sia mah bener. Bejakeun poe ka RT geus sia lah. Sabedo teh aing mah teh ku keluarga oge, bukan duga sakit-sakitna. Naon sia? Kalau bangun teu bener sia. Mantau sia ka tu goblok sia. Teu kena. Heeh, ceug sia kalau ku anta sia.
Mayra sakit oge menikah banget pisan. Bak kukuluduk siya tadi oge marana guys man terido goblok sia. Cereg sia